Mahasiswa di Bandung, dari Bandung mempertanyakan ke dosennya, Pak, ya saya mau bertanya, ada apa? Malaikat Jibril itu kan tugasnya memberi wahyu, membawa wahyu kepada para rasul. Iya. Sekarang kan rasulnya sudah tidak ada, berarti dia pensiun. Yang mau saya tanyakan sekarang kerjaannya apa? Teka jawab Bu dosen. Teka jawab Bu dosen. Iya ya apa ya? Oh, hese. Terus bertanya di universitas, baheula mah IAIN Cipadung ku ma UIN meureun, terus datang ka sababaraha universitas, naik terus ka Trisakti ka ITB, teu kajawab ku dosen. Aya lah kiai nu sok di masjid bae, nu magahana ge lah paling ge 20-an nu bari batuk bae. Asal maca wa yajibul mukallaf. Asana ieu bisa ngajawab mah ieu. Yana nanya, Kiai, ya saya mau tanya, ada apa? Malaikat Jibril kan tugasnya membawa wahyu kepada para rasul. Benar, pinter ujang. Tapi kan kuari rasul geus aya diakhiri ku Kangjeng Nabi urang. Ieu tugas malaikat Jibril berarti pensiunnya. Atun tejang teu pensiun. Naon atuh kuari tugas na malaikat Jibril mah ngumpulkeun batu. Ngumpulkeun batu, jang naon? Jang meupeuhan sia. Ini dia gak ditu, mesti kapeupeuh. Bisa tak kiai? Aing cenah kos kieu mah jawabanana ieu. Jago tuh kiai. Kabeh dosen-dosenna ge bakal ditimpahan ku batu ku malaikat cenah. Malaikat Jibril teh kuari ku bom, batu geus loba jasa duk ditimpah-timpah ujuk. Anu bener ge, sia teu percaya ka aing. Marah kiai. Tadi mah batuk bae kuari teh ja. Marah mari kiai. Bakal ditimpakan ku malaikat Jibril ka para mahasiswa, ka para pelajar SMA, SMP, SD, KB, termasuk ka para pejabatna, bakal ditimpahan ku batu ku malaikat Jibril. Ulah tenang-tenang sia, cak eta kiai. Ih, kiai kolot juga gak amat saja. Bisa jadi kos gitu. Lantaran dosen-dosenna, pejabat-pejabatna, jeung kiai-kiaina geus teu nurut ka malaikat Jibril. Geus nurut ka wahyu nu dibawa ku malaikat Jibril ka para rasul, ka edeung deui ujala batu sing gelembung ti heula kanu nanya ka aing sia. Ampun jaket. Balik sieun nya. Aing mal nanya-nanya deui ka nya jaket. Teu aya aing. Aduh, serem jasa teh kiai sakena. Ieu awa amina ahlul qura, masyaallah. Tuh mantap ulah sembarangan hanya ke kiai ahli Allah mah bakal malik kanyana sorangan. Itu kiai sok diuk baik itu emang kumaha kitu jawabanna. Meyakinkan kiai maksud itu. Geus, teh mahasiswa barang datang ka imah aing bingung cenah deuk nyieun artikelna ya bingung ye makalahna kumaha ye masa malaikat Jibril ngumpulin batu. Jadi bingung ya nage. Aduh aing, sakena teh. Datang deui teh mahasiswa. Kiai jangan sembarangan sakena. Ini harus berdasarkan dalil sebab saya sedang membuat itu makalah yang akan diajukan ke dosen. Jadi kalau saya ini bertanya harus ilmiah jawabannya. Diuk siap bego. Oh, nyana geter-geter. Aing sekali ieu cenah lah geus lang, moal nanya deui geus aing mah. Ieu dibere ayatna ieu. Afa wa aminalul qura. Dua ayat.
afamilalul qura ayatiyahum basuna bayatan wa hum naimun awamilalul qura ayatiyahum basuna duha wa hum yal'abun. Emang tiba lagi malaikat Jibril anu dititah nyiksa-nyiksa ku Gusti Allah tadi instruksikan ku Gusti Allah melalui malaikat Jibril balikeun itu nagara anu dicicingan ku kaum Kangjeng Nabi Lut balikeun Jibril nu dititah Jibril itu bere angin kaum Kangjeng Nabi Hud tiupkeun angin instruksikeun Jibril nu dititah. Nah baca ku sia ayat ieu ketika dosen ngadidik geus teu karena Allah karena materi jeung duit, ketika rektor hanya untuk mencari sesuap nasi di universitas jeung di institut, ketika kiai ngajar geus teu ikhlas hanya memamerkan ilmu-ilmuna di berbagai majelis taklim, berbagai kantor dan berbagai tempat-tempat, tunggu tanggal mainnya Jibril bakal datang nyiksa kiai tersebut kadenge ku teu sia mahasiswa geus kalau mal nanya di sabada sia edit sia kan itu diperdalam ku nyana ieu ayat ieu bener begitu diperdalam ceriknya dibere hidayah ku Gusti Allah. Setelah hidayah neangan guru kapanggihlah jeung seorang wali Allah nyana berguru ditinggalkeun ku nyana pendidikan formal anu nyana meunang kitu ngaji atau sekolah dididik di SD SMP orang Indonesia moal dibejakeun ngaranna hirup keneh ku haring geesan nya nama. Tetapi setelah saya sarjana geus ditinggalkeun dipicin mun di urang ki Mupasir eta teh sarjana hukum esa dipicin ku nyana kasarjaanana topi nu hideung nu aya buntutan ka dieu teh masterna geus eueuh eta ge Mupasir tanya kaki Mupasir salah saurang deui mahasiswa nu ieu nu kukula didongengkeun nu bertanya-tanya tentang malaikat Jibril dijawab nu ngajawabna geus maot kiai di Bandung. Nah kuari nanyana ibadah ka Gusti Allah bahkan menteri penerangan Harmoko datang ka manehanana terus diskusi jeung Harmoko mantap Harmoko kuari henteu berkeliaran ge selalu jeung manehanana bertobat ge lamun Harmoko baheula jadi menteri penerangan ditambah deui menteri luar biasa ditambah deui menteri luar kebiasaan nyana geus bunga mana kuari geus tobat nyana mah dipenta kuari dipenta komentar tentang Indonesia teu daek geus teu daekeun sulit saya untuk mengomentari di Indonesia. Cak Harmoko hirup kene ku ada Harmoko nage. Enggak saya mau dipenta sabaraha. Kitu penggede datang ke manehana sabaraha. Wartawan datang ke Harmoko tetap bungkem sulit. Sebab itu bekas saya. Sebab dari saya lengser bukan makin membaik, makin hancur. Sejak saya menjabat saja sudah begitu, apalagi sekarang. Jadi mau membicarakan tentang Indonesia bagaimana? Harmoko na hirup kene. Jadi nak kiai nang nyana, ulah nanyakeun ka aing. Saya kiai nang di mana nyokos itu ulah sok nanyakeun, soekeun sia ku aing. Je, hirup kana Harmoko. Tuh, emang kumaha? Embungeun nya mah. Embung, tidak mau saya. Eta teh kos kitu teh dipublikeun di koran. Sebab naon? Ngisinkeun bangsa. Orang luar negeri emang teh loba nu datang ke Harmoko di Inggris, di Amerika. Loba nu datang. Tetapi apa pernah dijawab tentang Indonesia? Tidak. Ketika nanya tentang Indonesia, tanyalah kepada pejabat yang sekarang sedang menjabat. Ketika ditanya bagaimana Pak Harmoko tentang Presiden Jokowi, Jokowinya masih hidup, tanya Jokowi. Bagaimana tentang PDI, Megawatinya masih hidup, tanya Megawati. Harmoko geus teu daek. Masya Allah, hebat jasa. Geus sia nama. Ku hari mau sajadah, salat. Boga perusahaan leuleutikan jeung sakadar nutupan kabutuh manehanana. Indah jasa hirup tah. Nyana sering berdiskusi jeung mahasiswa eta, kabeneran aya guru seorang kiai ahli Allah, nyana ngaguru kadinya asup ka jero hatena, ninggalkeun dunia perpolitikan, perekonomian, perbudayaan ku hari menuju ilahi Allah Subhanahu wa ta'ala.